Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui palawargi sadayana dina acara nu parantos maneh nyaeta dongeng Sunda anu digarap ku Bah Anom Karatawijaya. Oge dina dangat ayeuna Bah Anom baris nyanak carios pucat kana pujur. Atuh kumaha palawargi sadayana ieu carios komedi, cari dongeng heureuy teh supados teu nyangkolongan waktu suka kapararayun sakabehna. Harita si Usman jeung Mang Darman jeung si Udung kira-kira wanci pasosore bada asar maranehna baradami bangun anu saregep pisan. Kalayan harita mah ngarobrolna henteu di pos rona tapi di teras imah si Udung. Lumayan rada geunaheun oge tarariis hawana kalayan nyang hareupan kopi jeung udud anu ngabarak. Lain kieu ai maneh Darman cing geus kapikiran maneh keur kawin dea. Ieu maneh teh bener teh dae ka Citarsih teh. Aing mah hayang nanyakeun. Itu ceuk si Udung. Bangun anu dari pisan nanya ka Mang Darman. Abdi mah ari kawin mah hayang ieu teh ngan aduh dipikir deui abdi teh. Can boga gawe matuh apaan? Piraku erek di parabanku kalakai. Sia mah. Nu penting mah niatan heula sia teh, niatan heula, niat narek bener-bener, niat narek ibadah. Insyaallah masalah rezeki mah da nu ngaturna sia teh. Oh sia teh Darman yo lamun teu ngawani-wani teu ngamimitian teh ayeuna sia teh iraha. Dore kabur ku batur Citarsih lebar aduh makaning dagang Citarsih mah dagang bala-bala sia teh. Dagang goreng pisang. Pan sia teh isuk-isuk teh meri ngopi teh teu kudu meuli, sia teh kopi teu kudu meuli. Barang dahar teu kudu meuli teu nganyokotan sia teh. Aing mah daek sia teh. Itu ceuk si Usman ngilu nemrong. Heuh nya ta meureunnan piraku nyokotan wae. Da meureun beak modal. Oh atuh nyokotanana tong loba teuing naha isuk-isuk hiji. Sapoe hiji oge sia teh atuh batina we eta mah. Lain ku masalah kitu Darman sia teh pan kahiji geus kolot sia teh geus dewasa. Pokona mah sok ku aing di modalan. Paling oge pira oge pekah hungkul paling oge sia teh. Jeung si Usman aing udunan. Kumaha sia teh? Nya atuh ai kitu mah. Abdi bade mikir heula yeuh. Sia mah kakak mikir, kakarek erek mikir pan ku aing ti mangkukna sia teh minggu kamari teh ditanya teh. Kakarek erek mikir sia teh kumaha teh. Nya tuh kerek ngitung-ngitung heula. Ngitung-ngitung naon sia teh? Pan eueuh duit sia mah keur bae aing nu ngitungna mah. Sia mah tinggal breng tinggal dek itu ngan berenang aing ke pas malam pertama berenang kade agehan aing ngasaan. Manya diasaankeun ka batur. Mah bener atuh. Ceuk Mang Darman bari kop kana cek kopi regot tuluy diinu. Ayeuna mah kieu pan sakedeung deui ke burit kumaha atuh engke urang ngaliwet Urang ngaliwet aing geus heubeul geus ngaliwet ieu. Tuh di hareupeun pos. Bisi isuk pageto mah pan si Darman beuneuran kawin tulus. Moal bisa ngaliwet ngariung sia teh. Bener pisan hayu. Darman sia wayahna bagian ikhtiar deangan deungeunna. Aing mawa beasna. Beas di mana? Oh di imah maneh.
Si dobol teh sugan aing mawa ti imah maneh. Pan aing mah teu nyawa atuh. Aing nu mawa beas mah mawa beas maneh dung ku aing dibawa ka pos. Tuluy maneh mawa naon? Aduh udunanana. Aing paling oge mangalakeun daun aing mah. Daun keur ngamparna na daun. Sia mah tara balik si aing oge. Keun abdi bagian ikhtiar mah. Milari deungeun mah. Bade sareng naon mangga tinggal nyarios. Benar. Meuli maksudna teh. Nya meuli atuh. Piraku mau. Oh, aya duitna. Apaan duitna mati Kang Udung. Cek aing oge ya ku aing dibahanan. Pokona mah ke bada isya urang dareng ngalibet. Urang ngariung mun bisa mah cetarsi aja ku maneh. Moal era kitu. Moal sok aja ku maneh. Kitu gunem caturna badamina antara si Usman si Udung oge Mang Darman. Gancangna carita peuting-peuting bada Isa si Mang Darman ngadigdig maksud erek ka Cetarsi. Manehna erek ngajak Cetarsi diajak ngaliwat bari naon kitu ayang pangih meureunnan kitu. Bari balanya manehna dahareun istuning dengan sangu jang ngaliwat. Nepi ka imah Cetarsi, ka warung Cetarsi. Mang Darman tuluy we asup ka jero da geus teu asa-asa deui. Kalayan pok ngomong ka Cetarsi. Cek. Kieu ieu teh. Akang teh ngahaja ka dieu ka hiji bade meuli dengan sangu. Kaduana bade ngajak ece ngaliwat ke di teun Kang Udung di lemur. Kumaha kersa? Cek Mang Darman bari melongkeun kana beungeut Cetarsi. Atuh Cetarsi teh nya daekeun kalayan atoheun. Mangga atuh engke panginten abdi bade tutulak heula. Sok atuh ana rencang sanguna naon wae. Wios teh kedah meser atuh. Entong. Meser we saware. Nyumbang saware. Oh nya atuh sok. Mangga hoyong naon? Cetarsi beri nuduhkeun ka talase. Ieu anu atahan. Jengkol atah. Eta asin. Sameleun wae sakumpitna. Sok wadahan. Cuk Mang Darman. Atuh Cetarsi gura-giru ngawadahan sakumaha anu dipasankeun ku Mang Darman. Harita Mang Darman tulang cileung reh manehna ningali enog meri meni asa ngaruy. Tuluy kumaha disampeurkeun dicokot ti dulak ilik. Eta mah enog meri ata Akang. Akang mah hayang gorengna ieu. Goreng nyanak hiji mah nya. Tong hiji atuh nyanak we sakantenan ke panginten di ditu. Entong. Da batur bisi teu hoyongan. Akang mah hungkul. Hiji we yeuh nya. Cek Mang Darman. Bari kop kana daug asin tuluy disakuan. Disakuan dina saku calana tukang supaya katinggalina buni barunan jeung teu katingali ku si Usman jeung si Udung da sok sieun dipenta. Sok atuh siap-siap. Urang katongoh ayeuna mebeung siang keneh. Kewe urang netepan di ditu di musala ngariung berjamaah sadayana. Wah nya atuh ke abdi bade beberes heula atuh nya. Cek Cetarsi beri ngaleos tuluy keprek-keprek mahna beberes diturup-turupkeun. Kalayan tutulak sak kumaha puratina supaya aman tertib
supaya manehna jongjon. Sanggeus beres bral wae teh jelema duaan teh Mariang maksud ereka lemur ka imah si Udung. Gancangna carita Mang Darman jeung Cetarsih geus nepi kalayan teu lila nu diobrolkeunana langsung wae kana endingna carita ieu. Harita di pos rona geus ngarariung Mang Darman, si Udung, si Usman, Nyarum Sari, oge pamajikan si Usman, oge Cetarsih. Kalayan ngarobrol ngarel ngidul bari jeung Cetarsih mah masak, Mang Darman niupan hawu. Kalayan si Udung jeung si Usman nyiksikan bawang jeung jengkol. Luy hari pamajikan si Udung mah bagian kukumah harita teh. Kukumah we tuluy kukumah leungeun. Bari jeung candar oge. Atuh si Udung teh rada keruung. Man. Naon tinggal di pamajikan aing. Nah aku make tuh. Tidak tadi bagian eta eman batur mah bagian masak, bagian nyisikan, bagian nyusuneun pamajikan aing bagian itu mah leungeun. Dulu ieu di kumah leungeun teh pasti dik can asak. Apaan bieu meureunana tos ieu tos kubat kobet meureunana. Kubat kobet naon teh? Kubat kobet kana irung kana naon jadi di kumah deui kitu. Kemana karep sia mah. Kencangna carita harita liwat geus asak oge deungeunna geus asak tuluy wae si Usman ngadigdig ngopeso rek ngaladaun. Sanggeus meunang brak daun teh diamparkeun tuluy liwat diamparkeun dina luhur daun ditumpangan ku asin diencrot-encrot samal concro-concro ninganya samal teh. Harita ada ngadahar ngariung istuning matak kresep ningalina. Oke istuning matak kabita ningalina. Para kecerakan anu bangun narikmat pisan. Ari Mang Darman harita diukna ente diuk cari ngogo da cari ngekeng. Hari Nyarum Sari mah emok jeung pamajikan si Usman oge Cetarsih sarua emok atuh diuk entong cengekeng kitu sia teh Darman diuk. Ye Mang Usman ge eta ning cingogo. Oh erek aing rek diuk. Cek si Usman bari tuluy sila dituturkeun ku si Udung sarila. Atuh Mang Darman ge nurutan sila. Sahabat gek diuk karasa aya anu ngagecrot. Hari Mang Udung, hari Mang Darman reuwas. Ye, duh, naon ye? Naon ye? Cuk Mang Darman bari maenna cingogo tuluy cupa-capa kana bujurna. Naon sia teh? Piraku sia teh batur-batur nyatu karon modal sia teh. Ye, lain modal. Ya aya nu bucat ya kana bujur. Aduh, naon ya? Cek Mang Darman, sigana nog anu kumaha desa kuan teh poho meureunana. Atuh Cetarsih teh poke ngomong, "Apaan tadi teh akang teh nyakuan nog meri hilap." Aduh, ye, poho, ya nog. Cek aing oge. Dasar sia mah jelema masyarakat dobol. Pelit teteh gitu teh, sieun kanyahoan ku aing berenang. Ngagubuk nog lisakuan. Poho merenya. Ye, poho, aduh. Alah, tuh bucat kana bujur, aduh, carepal kieu ah.
halalanyir laleur kumaha ye cek aing oge jeung bisa teh kumaha heula balik heula kumaha ganti baju kareunang ye nya tuh cok Mang Darman bari mainna cengkat tuluy setengah lumpat init ka imahna. Mang Darman nepi ka imahna bobolokot ku nog bujurna da sidik bucat pisan kana bujur. Tuluy Mang Darman mani heula ngupres mani bebersih. Sanggeus beres mani tuluy disalin. Kalayan iseuning rapih pisan sarareungit ongkoh da sabab erek ngariung deui jeung batur-batur. Mang Darman rada nyalse beri huat hewat manehna make jeung ngagolep heula make jeung disabrot heula ku minyak leuheung mun minyak mahal mah minyak ieu teh aningan minyak karuhun tuluy weh ngaganeang init ka pos. Barang nepi ka pos kasampak si Usman keur beberes keur nilep-nilep daun rek dipikeun. Kalayan dalaharna geus bareres. Ye. Aduh. Ye, aduh. Naon ari aku naon? Ye. Kuateri agehan. Aduh, kuateri agehan. Ah. Hayang dahar, hayang liwat. Aduh. Dibeakeun. Ayo ce sarua deui. Aduh, cetar sih. Kabela, kainget. Yuk Mang Darman bari sungar sengir meureunan mendahar hayang keneh geus barareak. Atuh sakaeur anu aya di dinya sakaka sareuseurean cing cara kakak. Oge cetar sih mah baud karunyaeun ka Mang Darman anu siga nu hayang ngendahar keneh. Palawargi. Rupina orang cekap ke sakitu wae kapihatur dongeng Sunda, dongeng heureuy ti Banom sanes waktu sepat tepang deui. Sakitu nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Asa kabehna.